Sampurasun sadayana, wilujeng tepang patetep layar dina ieu video ngeunaan implementasi fitur tina web Magic School dina nyieun soal pikeun ngaroncatkeun ka parigelan ngaregepkeun kawi. Sim kuring Livia Retika kalawan dim 2303412 salaku mahasiswa Pendidikan Bahasa Sunda Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Ieu video teh pikeun nyumponan pancen mata kuliah teknologi digital dina pangajaran basa anu diampu ku Bapak Haris Santosa Nugraha MPD. Tah sata acan dikawitan, mangga urang sasarengan like, komen, share, sareng subscribe akun YouTube Sunda UPI. Klik tautan Magic School anu pangluhurna, teras tampilanna bakal sapertos kieu. Langsung wae diklik anu sign up free, kumargi urang bade nganggo anu haratis. Tah, tampilanna bakal sapertos kieu. Di dieu tos sayogi sababaraha fitur anu seueur pisan. Tur tiasa ngabantosan kana kaprayogian urang. Tah di dieu oge tos dipasing-pasing aya perencanaan anu eusina tiasa aya RPP oge aya rencana pelajaran model. Tah teras oge di dieu aya konten anu fiturna oge seueur sareng sajabana. Tah ayeuna fitur anu baris dianggo ku sim kuring dina ieu video nyaeta pertanyaan video YouTube. Tampilanna bakal sapertos kieu. Di dieu aya sababaraha patarosan oge anu tiasa dilebetan. Anu kahiji aya tingkatan kelas. Di dieu tos sayogi seueur pisan tingkatan kelas. Sim kuring milih anu tingkatan kelas 7. Salajengna aya jenis pertanyaan. Tadi dia aya 3 sim kuring milih anu pilihan ganda. Teras oge aya jumlah pertanyaan, urang pilih anu 10. Tah ayeuna di dieu tiasa transkrip YouTube. Di dieu tos aya lengkah-lengkah, oge aya tutorial videona dipalih dieu. Ieu tiasa ditap wae kanggo lengkah-lengkahna sareng tutorialna. Tah ayeuna urang buka heula kana YouTube-na. Urang ketik YouTube. Lajeng urang pilari naon anu dijantenkeun bahan ajar urang. Di dieu sim kuring milih kawih. Nah, tiasa dipilihan heula mana anu bade dianggo ku urang. Di dieu sim kuring ngabantuan anu kawih tanah Sunda. Urang salin wae. Tah, teras dialihkeun ka dieu. Teras hasilkan. Tah, di dieu parantos muncul pertanyaan anu tos didamel ku Magic School. Nanging ieu masih keneh ku bahasa Indonesia. Tah, di dieu tos aya jawabanna, kunci jawabanna. Ayeuna urang ketik gunakan bahasa Sunda yang baik dan benar. Tah ayeuna dicobian. Tah di dieu parantos muncul dina tampilan bahasa Sunda. Tos dugi ka kunci jawabanna oge. Tapi tiasa ditinggal oge di dieu teh margi Magic School masih keneh kawatesanan dina bahasa Sunda seueur keneh anu kamalayon. Urang tiasa oge ngaropea deui nyalira. Tah ayeuna urang cobian fitur sanesna di dieu aya tambihan di handapna. Tah anu makna urang cobian kana makna. Tah janten munculna patarosan ngeunaan makna tina kawih atau tina video anu parantos diregepkeun ku siswa dina tautan anu parantos disayogikeun.
ayana laju wae kana ekspor. Jadi tos sayogi seueur pilihan sim kuring baris ngaekspor kana GForm. Tah ayeuna laju wae kana Google Form anu tos didamel ti Magic School. Nah, urang gentos kekecapana komargi kamalayon kene. Mikanya ho makna rumpaka kawih. Tah terus urang lebetkeun oge katerangan sejenna seperti pek regepkeun ku hidup. Nah, seperti skill. Enak tiasa salin link wae anu tadi tina YouTube. Dialihkeun oge dilebetkeun kana tautan ieu. Janten link. Di enter wae. Kanggo dirarapihna. Tah ayeuna tiasa ditinggalan soalna hiji-hiji gitu. Pabilih aya kekecapan anu kirang saya atanapi kamalayon kene sapertos di dieu ieu kekecapana masih kirang merenah. Urang gentos dilareskeun deui. Di oge tos sayogi jawaban-jawabana. Tah pamitos di parios sadaya oge tiasa nganggo mode lihat kanggo ngecek soalna tampilan di siswa. Tah pamiatos tiasa mencet ieu oge tiasa ningal respon saupami ieu link tos disebar ka para siswa. Tah eta salah sahiji contoh tina implementasi fitur anu aya dina Magic School. Hatur nuhun kana perhatosanana teu kenging hilap di subscribe. Sampurasun.